Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Ramdan Mubarak di kelas IPA 3. Di dia Abdi bade ngadugikeun diantara anu judulna Nikah Cinta Kana Budaya Sunda. Puji sinan syukur urang sanggakeun ka Jatu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala anu parantos mangpirang-pirang kanikmatan pituki nepi ka ayeuna ku kersa ti manehna urang sadaya biasa ngarinung pulung di tempat dina kayaan jagjag tur sehat. Salawat serta salam mugia salaminang macana gontor ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam telangkung ka para keluargana sahabatna ka urang sadaya salaku umatna anu salamina tumut kana sayat anu dicandakna. Bapak kapasukan anu simkuring di hormat, bapak jeung ibu anu kusimkuring di hormat, rencana sasapit samanis anu kusimkuring di pika dede sareng di pika cinta. Simkuring dia bade ngadugikeun isi diantara anu ngeunaan pika cinta kana budaya Sunda sorangan ka barudak sakola. Bahasa Sunda teh bahasa sapopoe orang Sunda. Lain orang Sunda teh kudu boga rasa katineun kana budaya Sunda sorangan. Sanes sartosna orang Sunda teh ulah malire kana budaya Sunda sorangan. Nanging asa langkung pamiweruh kana budaya Sunda sorangan dibarengan ku ngaraksa jeung ngariksa arek usaha deui budaya Sunda dijaga lamun lain ku orang Sunda sorangan. Bahasa Sunda bahasa indung hartosna orang Sunda teu mimiti borojol ka Lampung nya kudu dibiasakeun make bahasa Sunda kumaha atuh aya mah geus langka anu nyebut ambu jeung abah. Malah oge aya nu nyebut mami papi jeung aya oge menyebutna dedi. Cigana bakal leuwih nyerep lamun ka barudak ayeuna dibiasakeun ngawanokeun bahasa jeung budayana sorangan. Contona dina bahasa simkuring hese make bahasa Sunda padahal boro-boro nyarita aca oge teu bisa. Jadi ti ayeuna urang kudu dibiasakeun saeutik-saeutik mimitian nyarita ku bahasa Sunda anu bener. Contona anu kadua nyaeta barudak mah leuwih apal lagu-lagu barat tibatan lalaguan budaya Sunda sorangan. Jadi lainna ieu riungan tadi parantos disebatkeun anu kahiji nyaeta bahasa Sunda teh bahasa sapopoe orang Sunda anu kudu dijaga ku orang Sunda sorangan. Saterasna bahasa Sunda bahasa indung hartosna orang Sunda mimiti bojo ka Lampung nya kudu dibiasakeun make bahasa Sunda. Jeung bakal leuwih nyerep ka barudak ayeuna lamun dibiasakeun ngawanokeun bahasa jeung budayana sorangan. Salajengna teh eta urang kudu mika cinta kana budaya Sunda sorangan. Katut seni budaya Sunda salah sahijina cara anu dasar pikeun urang sadaya mika cinta kana budaya Sunda ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirup kana dina kumbu sapopoe. Sabab aya paribasa yen bahasa teh nunjukkeun bangsa lamun geus bisa nggunakeun bahasa Sunda dina hirup sapopoe eta jalma geus pasti mika cinta kana budaya Sundana. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.